ibadah teh anu paling sulit mah menerima qada jeung qadar. Urang kaayaanana seperti kieu dedeg pangadeg urang, narima urang dah. Ya Allah ya Rabb, alhamdulillah dikodokeun jeung dikodarkeun ku Gusti seperti ieu. Alhamdulillah. Ketika urang usaha tapi kebenaran urang teu maju-maju, geus aya qada jeung qadarna meureun urang usaha mah usaha tapi teu maju-maju, tetep alhamdulillah ya Rabbi narima kana qada jeung qadar. Ketika orang tani kemudian tanina maju, alhamdulillah bagus. Ketika tanina teu kaala geus aya ti qada jeung qadarna, ieu nu hese ge. Ketika orang boga pamajikan nya jore nya galak, narima qada jeung qadar, alhamdulillah. Kan hese narima qada jeung qadar. Udah sok kajoa kan tuh biasa mah. Nemah ya Allah ya Rabb, geus aya qada jeung qadarna meureunana lah di dunia mah moal kebel ieu ulah boga rencana kawin deui kecuali pamajikanna nita. Ya. Kak, ulah mangarasa beungeut sakieu ayana kondisi awak sakieu ayana beusi kakak hayang nyandung memumpung di dunia jagagah kene mangga. Ulah mah geus bae pokona mah ridho. Malah lamun aya ulah nu nganterna ngomong doang. Guys, ulah boga pikiran kos itu kuari mah narima kana qada jeung qadar. Kitu kene awewe ketika boga salaki, deuleu salakina ieu salaki teh beli batu jore amas. Geus qada jeung qadar meureun geus aya tulisanana di ditu. Ketika salaki usahana mah terus bae tapi teu maju-maju, ulah marah. Geus berenang merontak kumaha merontak jeung meureun geus aya catetan jeung tulisanana. Geus lah di dunia mawalila narima kana kaayaan salaki. Tiis berarti asal ieu hirup tiis.